kakang sorangan kadieu rasa gedegna akan tesono rehin hobel di hobel lawan dilawan mon peti tegenah sare mon berang tegenah dat ingat tuai kamanena nu geulis Dewi Sintawati ayo ucap paribasa kacangan cilik kacangan cino kacangan panjang gebedenya hayang cali bari ngomong hayang lempang rerendengan bae aya bejandok dulur anu jauh baraya nu asa rehin dina wengi aya hiburan dai pangan urang lalaja nanging hapu bok manawi dirombongan simkurnya sabaraha kaca kira dada kira baca panata colonggong ari kaduana kira ngerawat tepak kena kecilung ketika hampuran naon marginan ini simkurnya sareng-rengan sanis senenol parantos mancanagara sana seni anu masih tahap pelajar begitu nang sakali deh disimpuri yang akan disimpuran seneng isin awak wae gurung banget abdi nyalindong ka Allah tepikeun panggodang setan zaman kiwari wis canggih bisa kemonang segala Sukri ning ojek alon-alon bikin konsewan Welas asih ka makhlukna laksanakeun parentahna kakojre salaresna kami api jaji ketua simpati saya bobet biwa ibu kabikeun neng pani panganten istri biwa panganten pamegang cegahan
Belum tuh suruh tuh dogat nok araya. Arayanya nuhun 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 nuhun. Hidup rukun modal suci. Kirang-kirangnya wanyadak di rada-rada dur. Nanadang kamaka suci. Dua kali sakedana maji. Tilu kali sakedana hajinya. Kalurang kaji ogi RCTI penanggung jawab hajat. Ayah mah. Garempak papaku. hoyong diri keprok sana di suara telah mentek keprok kagaduhan namun sabelah ke keprok panjangnya.
siring hapura we nya. Apa neng puput, bapak neng puput aya. Oh. Bobo la aku kasar bobo bari iman bajurik aparasan si macan interan si patu pemangku kadang gemata kurang anyar bisi abah Jaya eling siring hampuranya bobo dirinya ayeuna hareuti bobo kaperang haji camin mulia di Nagasari pamangku haji di dunia ayeuna Raja bareng Nagasari pamangku haji tinggalkan kurang biru wajah lapang sareng mangdot alone mangdotnya bobo gimana sholat modal kidung akhlak jadi saksi ayah Kreasi mungkin sebarang Dina karidoa jaga diri Allah akhir Gusti ampura dosa iya jadi saksi ayah mangga jiwa ibu hadir hayah panoripul mohon Dina tujuan ibadah mengadukan tilu dasar tilu dasar
ditampi iman Islam bobo yang gak pasti